Sampurasun. Kumaha barudak kabarna dinten ayeuna? Mugia barudak dinten ayeuna dipasihan kesehatannya ku Gusti Nu Maha Kawasa. Barudak dinten ayeuna barudak bade diajar ngeunaan tugas sapopoe. Nah, barudak dinten ayeuna ibu bade dirancangan atau ibu akan ditemani oleh salah satu guru kita. Nah, yuk kita lihat gurunya siapa ya? Penasaran gak ya? Hai barudak, dinten ieu patepan deui sareng Mr. Michael. Nah, dinten ieu Mr. Michael bade ngarencangan Ibu Vina. Nah, sekarang anak-anak sudah tidak penasaran lagi ya siapa hari ini yang menemani Ibu Vina. Yuk Pak Michael, hari ini kita akan belajar mengenai tugas sapopoe barudak. Nah, kita lihat nih akan ada percakapan antara Budi dan Wati. Nah, barudak regepkeun ya tu hideung pagunemanana. Hiji poe Budi datang ka Imawati. Maksudna rek nanyakeun PR keur isuk. Kabeneran harita teh Wati keur maca buku di buruan imahna. Wati, Budi, mangga salamat Budi. Ayo cari. Hatur nuhun. Aduh, nuju naon ya? Biasa we, Bud, baca buku. Oh, maca buku. Aya keperluan naon, Budi? Nuhun ieu Wati, abdi teh boga maksud ka dieu teh bade naoskeun eta PR nu keur isukan. Nah, emang kamari Budi telah buat sekolah gitu? Wati mah hilapnya. Ya, terang. Akanan teh Budi ngiringan lomba murid teladan. Jadi telebet. Oh, nya. Hilap abi teh Budi. Nah, jadi abdi bade ningalinya maksudna teh bade naroskeun naon anu jadi PR-na. Tapi tong jawabanana. Ya untung atuh. Soal nangkulnya. Soal nangkul we. Mangga kitu abi pasien. Si mama kemana? Biasa mamah mah tadi teh tos sasapu buruan, terus itu masak di dapur. Dah pamit ke mamahnya Wati sasapu buruan dah tinggali kan. Ya jadi bersihnya. Aduh mending ngeunaheun kieu nya. Oh, namanya mah barala teh. Iya, aduh. Wati mah mending ketol pisan mah kamu bantu di mamahnya. Udah tuh tak pamit no. Kurang ya usaha deui saha nu ngabantosan mami, papi di bumi. So. Iya. Oh, nya atuh. Sok lah mana ayeuna PR-na. Nah, ieu Di halaman sabaraha? di halaman 30 dugi ka halaman 31. Nah, ieu soalna ieu aya bacaanana. Oh, nya atuh upami kitu mah. Hatur nuhun Wati. Ya, Budi sama-sama. oge jadi kaingetan. Budi teh bade nyapuan buruan di bumi. Kedah rajin ya. Nya kedah rajin atuh da urang upami teu ku urang usaha deui, bener teu? Oh, leres atuh. Bud. Terus pami di bumi Budi terus sok naon we ngalakukeun tugas sapopoe teh? Nah, Budi biasana Budi Sok upami papi, mami. santosna maca buku, nya santosna diajar di bumi. Nah, Budi teh sok ngabangtosan. Sana Misalna teh nya Budi mah nu pangseringna Budi sok sasapu. Terus mun teu sasapu Budi oge sok eta nyiram nyebor tanaman. Gitu Wati. rajinnya Budnya. Nya atuh tos sore bade we heula lah. Bade ngerjakeun ieu PR-na Ya. sareng tugas-tugas anu sanesna. Ya, nuhun Ya, mangga. ya atuh hatur nuhun ya Wati. Ya, sami-sami. Dah. Hati-hati di jalan, Bu. Ya. Seru kan percakapan antara Budi dan Wati? Nah, jadi tugas sehari-hari Budi dan Wati adalah membantu orang tuanya di rumah untuk membereskan pekerjaan rumah. Misalkan menyapu halaman, menyiram tanaman, dan juga membantu ibu untuk memasak di
dapur. Nah, sekarang tugas kalian adalah yang pertama. Coba sebutkan 5 tugas sehari-hari yang biasa kalian lakukan di rumah. Nah, yang kedua, coba sebutkan 5 tugas sehari-hari yang biasanya kalian lakukan seandainya nih kalian sedang ada di sekolah. Jawabannya ditulis di buku tulis atau di kertas selembar. Kalau sudah ditulis jawabannya, nanti boleh langsung dikirim ke WA ibu ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Ingat pesan ibu, jangan lupa 3M. Memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hatur nuhun.